Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wattabi'it tabi'in al-faizina biridallahi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ahussukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murus sabiyya idza balago sab'a sinina wadribuhu idza balagha asyra sinina. Amma ba'du. Kapeyuneun Bapak Kepala Desa Sanding anu kusim kuring dipihormat oge mudah-mudahan dirahmati ku Allah Subhanahu wa taala. Oge kapayuneun Sahibul Bait Bapak Ajengan Dede Rahman. Kapayuneun Bapak Ketua MUI Desa Sanding. Giri makmurnya tuh. Gemper urang Sanding di Canaka dia tuh. Ya, kapayuneun Ketua MUI Desa Giri Makmur sareng reng-renganana para asatid, para ajengan, para ulama, para santri sareng jamaahna oge teu kakantun tokoh-tokoh masyarakat, boh tokoh agamana, tokoh kamasyarakatna. Hadirin wal hadirat rahimakumullah anu kusim kuring dipihormat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala manjangkeun umur urang sadarea, ngajembarkeun rizki urang sadarea, urang dipaparin sehat jasmanina, dipaparin sehat rohanina, teu kirang penting dipaparin sehat ekonomina, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang manjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rupi-rupi nikmat sareng karunia nu ku Allah Subhanahu wa taala dipaparinkeun ka urang sadayana. Hiji di antarana urang sadayana dina ieu tempat anu insyaallah mulia
margi di dia aya tempat belajar tuh pondok pesantren Darul Muta'alimin. Dina saat anu mulia oge insyaallah dina acara anu mulia ujung-ujungna mudah-mudahan urang kacanak mulia ku mulyana paling henteu nu tilu bieu. Amin ya rabbal alamin. Nah disebutkan dina saat anu mulia margi urang ayeuna tos lebet kana sasih naon Bu? Rajab. Etangan sasih dina sataun teh sabaraha? 12 leres. Hiji sasih naon? Muharram. Kadua Safar. Laksana Sapar. Pami sapar mah angkat-angkatan, pami sopar mah koneng. Disebut eta bulan-bulan Safar sabab bulan eta bulan saat menguningna dangdaunan tatangkalan menuju masa saatna musim gugur. Disebut Safar. Muharram, Safar, katilu naon? Rabiul Awal. Biasana saatosna gugur sok timbul naon? Sirung, leres. Nah melentisna sirung disebut Rabi. Maka di situ disebut Rabiul Awal. Cik urang mah bulan naon? Mulud, musim bersemi kembali. Musim tumbuhna kembali. Saatosna gugurna zaman jahiliyah sate acana sumping Rasul, datang Rasul, insya Allah bangkit Islam, tumbuhlah kehidupan Islamia. Itu Rabiul Awal, Rabiul Tsani, teras Jumadil Ula, Jumadil Tsani, teras Rajab, teras Sya'ban, teras Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. Jadi hanes hafid dzul, hafid mah bahasa kolot, hafid teh kajepit. Eta bulan teh kajepit ku bulan naon? Syawal sareng rayagung. Dzulqa'dah ka-12 bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah teh bulan haji. Apal Bu dari Al-Qur'an? Apal teh? Wios teh wajibnya. Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara. Sanya-nyana etangan sasih per 1 tahun mundu khalaqas samawati wal ar tikawit Allah nyiptakeun langit sareng bumi. Sate acana Kangjeng Nabi dilahirkan, sate acana Kangjeng Nabi diutus janten Nabi sareng Rasul, bahwa etangan sasih 12 sasih per sataun tos ayati dituna teu Rabi. Minha arba'atun hurum. Minha eta tetep tinu 12 teh arba'atun ari 4 sasih. Tinu 12 teh dipilih aya sabaraha cenah? 4. Ieu dipilih dinaonkeun? Minha arba'atun hurum. Dipilih ku Allah. Tina 12 sasih per tahun, 4 sasih dipilih ku Allah janten bulan-bulan haram, bulan-bulan anu dimulyakeun ku agama. Matak alhamdulillah urang ayeuna dipaparin yuswa ku Allah tiasa hirup deui karena bulan anu mulia, bulan anu insyaallah lamun ieu bulan dimulyakeun ku urang, ieu bulan bisa nganterkeun kana mulyana urang hirup di dunia sebagai perskot, mulyana jaga hirup di akhirat. Amin ya rabbal. Nah nu opat teh tilu ngaruntuy. Hiji mencil,
Nyata bulan naon? Rajab. Malihanan ibu bapak, mulyana waktu mangaruhan karena mulyana nilai suatu amal mungguh agama. Contoh kieu. Ibu bapak osok maca sholawat. Kaki Nabi osok. Poe Senin maca sholawat. Poe Salasa maca sholawat. Poe Rebo maca sholawat. Poe Kemis maca sholawat. Poe Jumaah maca sholawat. Poe Sabtu maca sholawat. Poe Ahad maca sholawat. Di antara 7 eta poe numpang Abdul maca sholawat poe naon? Poe Jumaah. Sholawatna si eta-eta keneh. Redaksina si eta-eta keneh. Waktuna sakitu-sakitu keneh ngan ku sabab ieu maca sholawat ka Kangjeng Nabi diaoskeun dina malam Jumaah, dina poe Jumaah, maka ganjaran ku Allah dipapaeun kana maca sholawat dina dinten atanapi malam Jumaah ngalangkungan ganjaran sholawat anu diaoskeun dina dinten Ahad. Osok maca sholawat ibu dinten Jumaah osoknya. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi sabab kenging syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa malahanan lamun ningal dina kitab Duratun Nasihin mah disebatkeun iraha wae di mana wae saha-saha jalma anu berbuat satu kebaikan maka ku Allah dibalas minimal 10 kali kebaikan. Dasarna dauhan Allah man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Baik dibaca asyru mangga, dibaca asyaru mangga, malahan numutkeun Ibnu Tamimah dibaca asyiru ge mangga. Man jaa bil hasanati sahawe jalma anu berbuat kebaikan. Hiji pagawean disebut baik ku agama manakala itu pagawean teu bertentangan jeung syara, teu dicare ku Allah, teu dicare ku Rasulullah, teu dicare ku para ulama, itu kebaikan. Palahu asyru amsaliha, maka baginya dan kenging balasan ti Allah 10 kali lipat kebaikan. Namun upami di bulan Rajab cek dina kitab Duratun Nasihin ya kade cek abdi da pribadi abdi mah sanes saha bujeng-bujeng ning langkung panginten nyaruaan mapakan ka para bapak para ibu sanage henteu insyaallah langkung mulia para bapak langkung mulia para ibu nah abdi mah rumaos loba dosa sabaraha ratus jelema dicabok ku abdi. Ibu paling nyabok ka budaknya. Leres. Osok nyabok anak batur ibu tara. Tara. Abdi mah nyabok anak batur teh tuman. Tikawi tahun 80 abdi ngawitan diajar ngajar di Sanawiyah Yasmi Sukamaju. Dugikeun ka tahun 2000 terakhir secara formal jadi guru matematika di SMP 2 Malambong itu pagawean teh nyabokan anak batur. Terus mungkin geus pernah kacabok abdinya lain kadi nu pernah digoengkeun seueur dicarekan seueur matag yakin bahwa abdi adalah lebih jelek daripada para ibu bapak sadayana. Pidoana we ibu bapak doakeun sing tiasa husnul khotimah, dugikeun karerencangan almarhum kersana pamarta urang Sukamaju kepala Sanawiyah Cimuncang sasarengan karab 2008 mung benten maktab naroskeun karerencangan ka Budodoh doh ari si Juhria di mana ka maktabna tu di maktab 4:8 nah kitu cenah waas bengep we beneran beungeutna cenah
eta guru galak pegawaian cacabok ciciwit saya rupa pan Mekah mah tempat babales wah beren bangapa ku budodoh diwartoskeun ku abdi didongkapan ka kamarna Allah geuning maneh cager dicagerkeun ku Allah nah dicagerkeun ku Allah da teu setiap nyabok doraka atuh leres teu setiap nyabok doraka jeung doraka lain kurungkul nyabok loba nu lain nyabok tapi doraka jeung loba nyabok nu teu doraka tahuih deui jadi berbuat baik beramal sae di sasih Rajab mungguhkeun kitab Duratun Nasin nu diaos ke sim kuring kamari itu hiji dibales 70 numawi sing seueur para ibu berbuat baik di bulan Rajab ieu nya anu biasana pedit ngadak-ngadak bulan Rajab mesing balagur terus anu biasana ibu-ibu sok manyun baeud ka salaki ngadak-ngadak bulan Rajab mah sareuri anu biasana ibu-ibu mayunan caroge rungkuda terang kedut rumuja dramijud jemal jemul bulan Rajab mah sing gareulis sing rarapi ai ngabungahkeun salaki ibadah teu ibadah leres gampang eueuh modalna tinggal dae bener sok ke mah diwedak sing gareulis sing rapi bungakeun salaki mun salakina nah mah ngadak-ngadak rapi bulan Rajab terus lamun berbuat baik di bulan Sya'ban itu hiji dibalas 700 lamun berbuat baik di bulan Ramadan hiji dibalas 1000 jadi khairun min alfi syahrin itu berlaku di bulan Ramadan mantap alhamdulillah hiji kedua di tempat anu mulia cek sim kuring sebab ieu tempatnya insyaallah mulia tur dimulyakeun ku Allah sabab ieu punten ieu pondok pesantren ieu majelis ta'lim terang ibu hartosna majelis osok nguping osok nyebatkeun majelis ta'lim osok nguping majelis ta'lim nyaho hartina sok ngomong teu nyaho di harti atuh kaos nu kurang hidang harti bahasa majelis teh upami saur Pak Ustad Asumah isi makan ngaran tempat jalasa yajlisu julusan masdarna wajan puulan margi tina pa'ala lajim jalasa yajlisu julusan bahwa jalisun wadaka majlusun bi ijlis la tajlis majlisun tempat diuk apal namanya naon hartosna majlis teh tempat tapi teu sakabeh tempat diuk direnan ku majlis asal harti memang majlis sakur-sakur tempat diuk itu secara lugawi majlis tapi secara konotasi religi secara syar'i majlis itu tempat diuk anu di mana-mana jalma datang ka eta tempat diuk tuluy diuk di dinya milu ngaji milu ngadengekeun milu nuntut ilmu maka itu tempat nganterkeun ka jelemana kana kaluhuran martabat dibanding memeh diuk di eta tempat kartos mata lamun urang kusadar datang ka hiji tempat riungan ngobrol ninyuh kopi jarum coklat ngobrol ngilur ngade ngulon ngetan
eta mah sanes majelis. Cara syar'i mah eta mah obrolan. Jadi majelis mah tempat diuk anu lamun urang datang ka eta tempat diuk tuluy mengikuti proses nu dilaksanakeun di eta tempat, urang teh balik teh naik harga diri. Matak Sunda ngaranna pangaosan. Kartos. Hi pangaos teh naon? Harga. Jadi harga diri urang di sisi Allah mudah-mudahan. Harga diri orang cek kacamata agama bakal aya pangaosna, bakal aya hargana, bakal aya nilaina lamun orang sering datang ke majelis. Kartos mata ulah ngedul ngaji kade. Ibu bapak terutama murang kali singgartol ngaji calon-calon masa depan bangsa. Aya paribahasa dina bahasa Arab, inna fi yadi subban hayatul ummah. Hanya di tangan para generasi muda, fi yadi subban teh pemuda. Hanya di pundak-pundak pemuda itulah hayatul ummah, kehidupan beragama kampung Culangok teh kumaha barudak. Da urang mun geus kolot bakal paraeh. Bener. Isuk ning geto ngan mudah-mudahan tong aka tereh-tereh. Tapi kan 5, 10, 11 likur tahun masa depan kehidupan beragama di kampung Culangok mun urang Culangok. Masa depan kehidupan beragama di desa Girimah mun urang di Girimah tergantung barudak urang ayeuna. Mun budak-budak urang ayeuna teu kenal jeung majelis taklim, teu kenal jeung pangajian, teu kenal jeung pondok pesantren, teu kenal jeung masjid, kabayang urang wae anu baheula keur budak rada getol ayeuna pan kedul. Leres baheula mah da getol ka masjid kita atuh. Sim kuring keur budak punten. Mudah-mudahan dirahmati ku Allah Subhanahu wa taala. Ti teh mun dapatna anu mas tante di teh almarhum Kang Nahri. Kang Nahri tisaning Kang Hadri, Kang Apar. Abdi keur budak eta lamun pemuda mararanan ka kabogohna sok ini teh ti kobong. Balik ka kobong. Anu keur budakna ulu kutek di kobong geus kolotna mah tara kamana sigit. Nya ayeuna budak masalah teu kabayang nya mata kade hidup ka para santriawan santriawati kade ulah kabawa ku sakaba-kaba tergerus ku arus iring ku situasi ulah istiqomah nya sabab inna fi yadi suban hayatul ummah hanya di tangan budak-budak urang lamun agama Islam hayang maju di waktu nu bakal datang. Naon hartina ajengan ayeuna isu pagetokan maot. Angger santri. Nya numawi mangga lah budak sakola mangga. Abdi ge guru umum. Ngan urang boga prinsip kieu sakola kudu ngaji wajib. Leuwih konotasi kan? Konotasi ngaji wajib sakola kunaha situasi zaman anu memaksa orang kudu mengikuti perkembangan itu ayeuna di sakola tapi pendirian orang keyakinan orang jiwa orang persiapan menyongsong hari kedua saur paajengan di din Sukabatu mah sanes hari kedua pat kadua poe kubur adalah agama enakan pat kahiji bener di dunia kan, di dunia orang ke mana? Alam kubur. Jadi kehidupan kedua tadi alamku, kehidupan katilu di mana? Alam akhirat. Itu sababiahna ayeuna. Nya, matak alhamdulillah rajin-rajinlah orang ke majelis taklim, rajin-rajinlah orang ke pengajian, itulah majelis.
Taklim hartosna ngawurukan, merenyaho, menyampaikan informasi. Nabi mah ti malaikat Jibril, para wali mungkin lewat ilham, lewat firasat, urang mah iwati kudu lewat ngaji we. Jeung ngaji mah hiji-hijina amal anu pantes jeung cocok keur sadarea leres. Budak leutik ngaji alus teu? Alus. Pemuda ngaji alus. Kolot-kolot ih. Aki-aki kakara ngaji. Hade. Bener. Cuman ini kakara daek ngaji. Ari baheula ka mana alus. Ngaji mah alus. Tah kitu. Dinten insyaallah para ibu para pasana lamun budak-budak urang sindang ngaraji, budak-budak urang sinama santren, budak-budak urang ilmu agama, insyaallah kehidupan urang kehidupan agama di urang bakal maju. Meureunnan ka urang ge aya nu Fatihah wae mah. Aya nu ilaruhi wae mah. Terus coba budak urang teu ngaji, aya nu ilaruhi moal. Eta tuh setengah jam namanya mukadimah biosnya kayak ngajina bagian ajingan orang dia kade ulah nyebutkeun si kukut ajingan temen si kukut emang sok di Paraban doma dikukut ku di Paraban teh di Paraban lamun ibu ngukut doma teh di Paraban doraka teh doraka, mun ibu ngukut ajengan teh di Paraban doraka teh. Osok maraban ajengan. Berarti doraka. Puas. Sok terus kan lamun hayam dikukut kudu di Paraban. Wajib. Coba Sulam Taufik. Anak batur dikukut dikawin, ku salakina wajib di Paraban teh. Wajib di Paraban. Nah, hari ajengan dikukut di Paraban atuh. Hiji atau enak perubahan sikap, perubahan timiti ayeuna abdi marek maraban ajengan gitu. Sok aplusan. Da bisa. Alah. Jika nama kaparaban ajengan yang di Paraban ku para ibu para banyak. Kaparaban ya? Kaparaban? Masya Allah. Ajengan moal menta ngalamun dibere moal mung. Terus ajengan mah da lain doma, cenah doma suka berelehan. Moal ajengan lain doma. Ngan lamun bere mah mung nya. Tah insyaallah para ajengan ikhlas. Insyaallah para ajengan ridho, ajengan mabingah ku ibu hadir ke pengajian, putra-putra ibu dijurungkeun ka pondok pesantren, bingaheun ajengan mah. Ridoeun, ikhlaseun, tapi bakal leuwih bingah lamun di Paraban. Di Paraban teh matak ngaruag kana kaikhlasan. Ikhlas mah hubungan ajengan jeung Allah, maraban mah kewajiban para ibu. Kartos Bu. Kade tati anu nya kudu sing balager ka ajengan, atuh teu unggal poe ge saminggu sakali. Atuh teh saminggu sakali ge satiap salaki balik ti panyabaan lah nyisikeun ka ajengan teh atuh. Nya badami ya abdi erek rokok badami lah gitu ulah lapur deui. Para ibu para hadirat wal hadirin rahimakumullah, dari nyarita mah kudu sesuai jeung situasi dan kondisi. Muktadol halna naon ieu teh keur peringatan cenah Isra Mi'raj. Nah sakedik kurang ngaguar Isra Mi'raj. Osok nguping berkali-kali ibu tentang Isra sareng Mi'raj. Ari Isra Mi'raj bahasa naon Bu? Bahasa Arab. Saya bahasa Sunda kan? Sanes. Naon hartosna? Gilanya ditanya modal keur sakola cek ibu teh. Isra teh tina asra yusri isroan ngaangkatkeun.
Jadi Isra wal Mi'raj, peristiwa ngaangkat kenana Allah Subhanahu wa taala. Ari ngaangkatkeun meureunana ayati sarengka leres. Ti mana ngaangkatkeunana Allah? Minal masjidil haram, ti masjidil haram. Dugi ka mana? Ilal masjidil aqsa, dugi ka masjidil. Jadi saha nu diangkatkeunana? Abdihi, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa. Saha anu ngaangkatkeunana? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi atuh Isra teh peristiwa ngaangkatkeunana Allah ka Kangjeng Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Haram dugikeun ka Masjidil Aqsa dina waktos wengi, itu ngaranna Isra. Kartos Isra mah. Jadi ngaangkatkeunana Allah ka Kangjeng Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Haram dugi ka Masjidil Aqsa dina waktos wengi. Margi pamisiang mah sanes asro, sanes saro, dahaba atanapi intolako. Itu indit tiberang, indit secara umum. Pami asro, saro itu bahasana angkat wengi. Secara bahasa sami. Pajengan dede nyusul cai katongoh itu wengi, itu ge Isra. Jadi masjid ka masjid. Masjid pertama Masjidil Haram, kedua Masjidil, ibu terang hartos haram. Bu, hartos haram terang teh asa tempat haram? Ih haram banget sih ya cenah. Itu haram teh artina mulia. Jadi haram teh naon? Mulia. Jadi Masjidil Haram teh masjid anu dimuliakeun ku Allah melebihi mulyana masjid-masjid nu sejen. Sadayana masjid mulia, tapi Masjidil Haram nyong colang pang mulyana masjid di muka bumi adalah Masjidil Haram. Mangga masjid pang mulyana teh tilu. Hiji Masjidil Haram, kedua Masjid Nabawi, katilu Masjid Aqsa. Maka nu sumping ka ditu orang-orang termulia. Nah, mulyana orang mangaruhan kana mulyana tempat nu didatangan. Mulyana tempat menuntut datangna jalma nu mulia. Meureunna moal aya ajengan datang kariungan judi. Leres? Moal ajengan kena ya di sarung datang ke majlis judi rek naon. Teu lucu nya, teu lucu nya kerja bade dakwah eta ngadeng ngariung jeung tukang judi jeung tukang mabok ajengan teu lucu naon teu layak nya, teu level eta geus sami. Masjidil Haram masjid pangmulyana, maka Nabi pun Nabi pangmulyana dilahirkan di situ. Masjid Nabawi Nabi mulia luar biasa karena di situ aya Nabi makhluk anu paling mulia. Katilu Masjidil Aqsa. Terang arti Aqsa Bu? Henteu. Aqsa teh tinu pangjauhna. Geuning aya jenengan silsilahnya Nabi Muhammad ramana saha Bu? Raden Abdullah putra saha? Putra Abdullah putra Abdul Muthalib putra Hasim putra Abdul Manaf putra Kusoy putra Kilab. Kusoy teh jauh sarua sareng Aqsa. Masjid nupang jauh naha
ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa itu jarakna numutkeun peta 1132 kilometer ditempuh dengan kendaraan onta butuh waktu 40 detik. Jauh. Itu Isra. Sok aya wal mi'raj. Ceuk santima wa teh huruf atap jeung. Nah, sapaketna Isra sareng mi'raj. Mi'raj ge bahasa Arab. Lain bahasa Sunda. Lain bahasa Indonesia. Naon hartosna? Mi'raj teh hartina isim alat. Parabot, ngaran parabot, ngaran alat, ngaran paranti, aruja naik, ngaran paranti naik, taraje. Di asal arti mi'raj teh naon? Naon cenah Bu arti mi'raj teh naon apal? Taraje. Tangga. Kartos. Di imah gaduh tarangga ena mah tuh diajar Araban saeutik lah. Cek eta namut mi'raj gitu. Naon nyem taraje? Tira eta saprak rajaban di Darul Muta'alimin. Kitu danya. Ngan eta mah gaya bahasa. Gaya bahasa cek budak sakola mah majaz. Cek Arab mah majaz. Sarua. Ku sabab di sakola mah teh diajar mahraj. Nah, aya mahrajul huruf. Nah, jadi majaz teh zai teh dibaca as, jadi majaz, padahal majaz. Majaz nu disebatkeun parabot, nu dimaksud proses. Taraje disebatkeun taraje alat paranti naik, nu dimaksud mah naik. Nah, jadi mi'raj teh atuh peristiwa naikna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ti Masjidil Aqsa nepikeun ka langit ka hiji ka dua ka tilu ka opat ka lima ka genep ka tujuh ka Sidratul Muntaha rop-rop mustawan kobong jeung sampai batas tak terhingga itu nami Mi'raj. Jadi atuh Isra Mi'raj teh apal ayeuna mah. Saya kesimpulkeun ku ieu bacaan wae atuh geus karolot. Ngan apal Mi'raj teh istilahnya? Nah, itulah tentang pengertian Isra Mi'raj. Ayeuna kumaha hukumna? Nah, hukum kahiji hukum meyakini na urang ya akidah ya patekadar. Hukum meyakini na urang kana Isra wal Mi'rajna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ibu, hukum mengimani na urang kana ieu peristiwa Isra Mi'raj nu nuju dipiemut ku urang ieu teh hukumna wajib. Naon cenah hukum teh Bu? Jadi mun ibu nekadkeun bahwa Isra Mi'raj teh bener, maka ibu teh diganyar. Masya Allah, ganyaran ti Allah mudah. Tekadkeun bahwa Isra Mi'raj Rasulullah bener. Hiji. Lamun urang ku sabab wajib nya tenekadkeun kana Isra-na murtad. Kada Ibu. Lamun urang tenekadkeun kana benerna terjadi peristiwa Isra, angkatna Kangjeng Nabi di Masjidil Haram Masjidil Aqsa itu adalah murtad. Nah, sabab urang nolak isi ayat Quran tadi, subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kajen ku ibu dibaca remen, dibaca berkali-kali, katalar ayatna
tapi ku ibu tadi imani Isra'na murtad. Nah ieu bahaya. Kajian ibu getol salatna. Dengan ket hideung-hideung tarang. Didempak-dempak tuur sasangaleun leungeun. Tapi teu dipercayai sabab peristiwa Isra peristiwa anu mujma'un alaihi cek dina kitab Sulamut Taufik murtad. Nah puguh landasana Quran bisa dibuktikan. Kedua, mengimani orang karena peristiwa Mi'raj. Anu kedua, naik. Nah, itu ikhtilaf para ulama. Nah, dalil nasna eta dina surat Al-Isra makur subhanalladzi asra teu disebatkeun jeung mi'rajna, tapi mi'rajna dijelaskeun dina berbagai hadis jeung tersirat dina ayat lain. Cek sapalih kupur, cek sapalih teu kupur, tapi nu nyebatkeun teu kupur teu iman kana mi'rajna pun itu dosa gede. Gartos. Dosa gede batu loncatan pikeun larina kana murtad. Umawi yakini we ku urang lah bener Isra teh, bener Mi'raj teh, naon hesena. Nya bisi nu masih kena ragu-ragu, bisi nu masih kena was-was, mantapkeun, aguhkeun anu mah bahwa Isra Mi'raj bener adanya. Ji eta hukum mengimani karena peristiwa Isra Mi'raj. Nah. Kedua, aya hukum memperingati karena Isra Mi'raj. Siga ayeuna, ya kan lain Isra Mi'raj eta sade. Ieu teh sanes kade, sanes ieu sanes acara Isra Mi'raj kade. Isra Mi'raj mah kur sakali baheula. Sok rajeun dina surat rada kasalan tulis panitia Isra Mi'raj Rasulullah Jibril eta melin urang atuh. Benar. Benar? Pancen didampingi teh ku Jibril, Mikail, Buraq. Di panitia Isra Mi'raj ngalahin urang, Jibril, Mikail. Urang mah panitia mieling, panitia memperingati peristiwa Isra. Gini ayeuna upacara Agustus sok aya proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal lain yang menyangkut perpindahan kekuasaan akan dilaksanakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 saha Soekarno-Hatta. Nu macana sa mungkin Palurah. Palurah lain proklamator. Anger wae. Jakarta 17 Agustus atas nama Republik Indonesia Soekarno-Hatta. Ya geus sami kade. Urang mah panitia mieling Isra, panitia mieling Mi'raj, panitia mieling Maulid. Kartos Ibu? Gitu kudu ngaji mah kudu kahartos. Ulah nanyakeun rame Ibu, lain teh nyambung. Ngaji nanyakeun rame. Lamun nangap dangdut rame teu. Bener, nangap wayang rame teu. Gitu mengaji rame teu. Asa singkang. Terang singkang. Singkang teh kumaha teu lempeng gitu nya. Anu singkang. Singkang teu lempeng gitu. Sabari ngaji mah bener salah, ngarti teu ngarti, kaharti teu kaharti. Itu ngaji pasanganana. Hiburan resep rame. Ya kadang-kadang kesan mah teu rame itu nyambung. Siga nanyakeun ieu mah gula teh asa kieu asa
pangset teu nyambung. Pangset mah kudu keur saha? Uyah. Amis keur gula. Ngarti teu ngarti keur ngaji. Rame teu rame keur hiburan. Ngeunah teu ngeunah keur hate. Ya ngaji kudu rah teu rame. Salah. Sok ibu. Harusnya ibu kan? Boga salah kita resep menghibur tapi tara mere duit. Nah, serius tara menghibur tapi sok mere duit mending mana? Nah, mere duit. Sebab ibu ngawin salaki lain butuh hiburan, bener, butuh resiko. Buktinya 2 minggu can ngiriman SMS bapana. Itu nanyakeun resep tentu kasih lagi mengiriman teu mere duit teu keun bae urang ngabodor lah yang hibur tinggal nyetel dangdut. Nu penting duit jalan terus. Kapan punten nu sawareh kurang hideung mah rek balik teu ka ajeun penting mah duit na we ternyata kurang hideung. Kurang hideung aya duitna butuh aja. Diri aya keneh nu kitu kade robih eta robih nya. Biaya nu kitu keneh robih kade. Ulah gitu, ulahkeun bae tuluy asal duitna. Itu ulah. Duit perlu tapi salaki leuwih perlu. Leres. Tapi boga salaki teu boga duit oge rada. Boga salaki teh jiga jelema lumpuh. Bener. Matak duit dina kahirupan jiga jangjang dina manuk. Manuk jangan bisa hiber mah. Moal tak itu hirup teu boga duit teh kitu cinukul siga pajengan dede tuh ngahulang. Uduh teu duit. Bere ibu dikukut ku ibu-ibu. Ain loba duit mah hiber we. Pak Haji Didin tak ka Jawa ka mana? Siga manuk boga jangjang ka puna meuni. Bener. Boga jangjang eta mah. Mata adirhamu fil insan kal janahi fit toir. Ad-dinar fil insan, duit di manusia itu kal janah fit toir, sapertikeun sayap di manuk. Mantak urang butuh duit lamun init-initan. Teu init-initan mah tong butuh duit. Bener? Teu butuh duit eta mah. Mantak ngarah ibu teu loba kabutuh tong sok loba ari nitin cicing di imah. Tong hayang warung, tong hayang ke pasar, cicing ini mah ngarana teu betul bang, duit benar, kan we. Tah tos, siang teuing bu. Jantan kumaha tak hukumi emutna, ia adalah anjuran syara. Dianjurkeun teh aya 2. Aya amar lil wujub, aya amar lin nadbi. Dalilna fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fazakir maka kudu mere peringatan. Pangemut-ngemut anjeun wahai Muhammad, nasnaka Muhammad, umumna ka urang sadaya fa inna dzikra tanfaul mu'minin, karena pepeling pangemut-ngemut teh manfaat keur jalma mukmin. Ceuk edah al amru bisai'i anahyu anididihi. Lamun marentah hiji perkara berarti nyarek kana sabalikna. Marentah miwarang pengemut-ngemut berarti nyarek naon mapohokeun. Terus al amru bisyai'i annahyu an didihi. Eta ceuk ada usul fikihna. Mun ceuk bahasa matematik mah teh logika. Nah, sami. Parentah pazakir eta naha sabab Allah nyiptakeun manusia teh sok poho. Ku sabab poho perlu diingetan kembali. Mata istilah tanbihul ghafilin, ngingetan anu paroho.
atuh berarti urang ruang riung kieu teh dina buludan, boh dina rajaban, boh dina tahun baru Islam, urang teh ngamalkeun ayat Quran, fazakir fa inna dzikratan faulmu, anu ngamalkeun ayat Quran sae awon. Sae berarti pamit kitu urang teh kedina ayat kasa mudah-mudahan ieu kasayan urang jadi sabab kenging ridho ti Allah Subhanahu wa taala, kenging syafaat ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta hukum emutna atau cekabunya atau sajam da teu kudu lila, anu kudu kaharti lila tapi bawaeun nahnya terus tapi kaharti oh kitu kahiji urang kudu getol ngaji, kadua anterkeun anak-anak urang sina singgar tol ngaji ka masjid, ka madrasah, ka pondok pesantren dengan konsep nu tadi ngaji hukumna wajib, sakola hukumna kudu. Mun teu sakola dicarekan ku palurah, mun teu ngaji dicarekan ku Allah. Ngarah urang salamet di dunia, salamet di akhirat dua nana. Leres. Dua nana ngaji nak rajin, sakola nak daek. Hostah tentang pengertian hukum. Urang liwatan we nya da panjang atuh. Lamun kolot indit-inditan nu didadago ku budak teh naon? Oleh-olehna. Leres. Lamun salaki nyaba nu didadago ku ibu naonna? Naon teh? Duit. Nah, long teh. Duit anu pokok mah. Salaki datang teu moal duit pantau teh dibuka. Bener. Dasar mata duitan unggul. Bener. Ken bae mata duitanna, balik-balik kana nolong kana duit. Bener. Ken wae mata duitan. Menang awe minta duit ka salaki keur nyimpang sakeutnya. Menang awe minta duit ka salaki menang teu? Menang. Iraha menang teh. Iraha awe menang teh ka salaki. Tuh teu nyahonya. Ibu aya salah waktu salat ge tuh salat duhur jam 8 menang teh? Menang awewe minta duit ka salaki menang. Iraha isuk-isuk. Iraha cenah Bu? Isuk. Ngan syarat tak ada syaratna heula ulah ka atoh. Syaratna ibu wengina kudu ngasongkeun heula diri ka caroge. Sate acana kulem ibu bebersih heula dangdan sing rapi, pakai minyak sengit, pakai wedak, bila perlu pakai lipstik, berpakaianlah anu eta pakaian teh merangsang salaki. Datang ka salaki, Pak aya prayogi ka abdi wengi ieu henteu. Era kecanang. Mun ceuk carogena teh aya mangga diantosan. Mun ceuk carogena moal eta mah cara pedewek bade kulem ti payun. Isuk hudang sare ibu nampang. Eta nu kitu disebut ceuk kita mah tamkinut tami, istri geus ngongangkeun dirina di alap suka kuno jadi suami di malam hari, maka enying-enying menjelang hidup itu berhak mendapatkan nafkah tinu jadi salaki. Ibu arosok itu tara menta duitna osok tah nu kitu teh teu cocok hak dan kewajiban.
kena undang-undang HAM atau bukan deh. Jadi kudu kewajiban heula ditunaikan baru hak ku urang dituntut. Karyawan digawe heula timik ti ahad nepikeun ka Sabtu asar menta bayaran ka manor. Teu digawe menta duit, preman ngaranna. Maknya ibu bade janten preman. Awon. Awon itu preman awon. Nah, gitu tah. Mangga. Ngan lamun tos paparin ti caroge cukup keur dahar pake mah boga keneh. Cicing cukup sandang pangan teu aya ibu kewenangan menta kerja janda. Teu aya. Nya ngan upami carogena bager mah kudu nawaran. Nah ya carogena ye kadejang mangasum kudu nawaran. Bisi kenging mangga kumalamun apeuting teh awet teh ngomong teu naon nyambak kerek we. Eta urang ge tong mere tong narekeun. Ibu-ibu sok kitu nya. Terus osok ngadak-ngadak mau ngeheng ti heula. Osok. Bari tara bebejanya. Ih uyuhan balager salakina. Balager salakina. Mudah-mudahan we nya salakina da balager sing asup surga salaki urangnya. Da puguh urang mah goreng. Tapi sok sanajan urang mah rumasa goreng mun salaki asup kana surga mudah-mudahan we salaki ge nyapaatan ka urang jaga di akhirat. Nih, mata kudu silih jeujeuhkeun salaki jeung pamajikan dalam kebaikan. Salaki asup teulah kana surga mangga jaga abdi cana. Bojo leuwih teulah kana surga mangga jaga abdi nuturkeun. Mukmin jeung mukmin bisa silih syafaatan di akhiratna. Tah ieu ge sami ibu bapak oleh-oleh Isra Mi'raj kanggo urang mah umatna seueur nu ageng mah hiji we salat. Naon cenah Bu? Salat. Naon ari salat? Salat ge bahasa Arab. Arti bahasa mah doa, salat teh doa. Sakur-sakur doa adalah salat. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakki alaihim wa tusalli alaihim fa inna salataka sakanun lahum. Iya Pak, inna salataka karena sanya doa aranjeun eta sakanun membuat tenang lahum ka jalma-jalma. Matak singgar tol ngadoa. Salat teh ibu lamun urang rumasa loba dosa sing getol salat. Dina ieu diterangkeun geuning dina kitab non maksud kitab Sulam Munajat hikmah salat hiji hikmah jumlah rakaat salat sapoe sapeting nu wajib sabaraha hiji 17 jumlah 17 rakaat ieu sesuai jeung umumna lumrahna jelema nyaring 17 jam sapoe sapeting 24 jam leres 24 jam dicokot 7 jam keur sare tinggal nyaring 17 jam lumrah kalolobaan jelema berbuat dosa 17 jam malah mandar 17 jam 17 rakaat 1 jam dosa dikaparotan ku 1 rakaat salat sehingga 17 jam 17 rakaat per hari
itulah dawuhan Sayyidina Ali cek sapalih Kangjeng Nabi sebanyak apapun jelema kokotoran tapi lamun sehari semalam 5 kali mandi insya Allah bersih. Itu pun sami begitu banyak dosa orang lamun orang getol salat dosana dihampura ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah sim kuring yakin hakul yakin para ibu para bapak gertol salat. Tapi nu kade mah hiji we. Kade ulah poho ibu bapak ngawariskeun salat ka anak incu urang. Ulah poho nitah salat ka anak incu teu cukup urang getol anak urang tara salat, teu cukup urang rajin anak urang tara salat, teu cukup. Kolot anu tidak mau tahu karena kamaksiatan kulawarga itu ngaranna dayus. Kartos? Ya. Jadi kadek cekap punya tos jam 12 sim kuring sasauran tos jam 10 menit nya kena ada tadi oge jadwal ngaos mah bagian kersana paajengan Dede daruakeun ku urang sadayana paajengan Dede sareng ajengan-ajengan anu sejen nya sing paranjang yuswana sing jalembar rizkina sehat jasmanina sehat rohanina sehat ekonomina getol ngawurukna sok sanajan teu diparaban ku ibu ge ridoeun jeung ikhlaseun kitunya rupina ibu saged nu kapihatur wabillahi taufik wal hidayah wal inayah wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.